Sampurasun pamirsa anu dipikasih ku pangeran pribados ngaros bagja tiasa nepangan para wargi sadayana dina acara paneusmana ngalangkungan kanal YouTube YKB nyaeta YKB Bahasa Sunda. Pamugi urang sadayana aya dina panangkayungan Gusti anu murbeng alam. Pamirsa sate acana urang ngawitan acara ieu mangga urang ngadeheus pangeran. Rebu-rebu nuhun raksa ketika bingahan diunjukkeun kapayunan anjeun nun ama wireh anjeun nu sapaposna ngaraksa sareng ngariksa ka abdi-abdi sadayana. Dina danget ieu abdi seja ngaos ngarengungkeun ngalenyepkeun piwuruk anjeun ku kituna auban supanten abdi-abdi sadayana ngatos naon anu dipikahoyong ku anjeun. Hatur nuhun. Amin. Para wargi sadayana panglenyepan dina danget ieu nyandak jejer panyaur kasalamatan. Dumasak kana kitab Jabur 130 atuh ayat luluguna dicanak tina Jabur 130 ayatna anu katilu anu kieu unggalna upami anjeun nun Gusti emut-emut kesalahan Gusti saha nu tiasa nahan. Para wargi kacarioskeun zaman kapungkur aya hiji pameget anu terkenal lah jalmi anu jahat. Anjeunna resep mabok sareng ya dina kahirupan anu teu leres. Nanging nalika putra istrina gubrag kadunya ieu anjeunna ngaraoskeun aya asih ti Gusti anu tiasa ngarubah kahirupanana. Anjeunna ningali masa pangharepanana dina diri putrana eta. Anu jauh kapungkur obat-obat anu teu sae, narkoba sareng sajabina oge leuteung anu tiasa ngamabokkeun langsung ditinggalkeun. Anjeunna robih jakeun hiji bapa anu sae. Pamirsa pamazmur oge ngalaman ka asih Gusti anu ngarobah sareng nyalametkeun hirupna. Dina jurang anu jero pamazmur jumerit ka pangeran. Sanes kusabab hirupna hade jeung bener terus ayeuna anjeunna wani cumeluh. Namun naon anjeunna nyuhunkeun supanten Gusti tiasa ngadangukeun doa-doana. Anjeunna justru sadar yen dirina teh sareng bangsana teh lemah, rapuh sareng pinuh ku dosa. Upami Gusti emut-emut kasalahanana, saha atuh anu tiasa nahanna? Justru kusabab kasadaran kana kasalahanana sareng emut yen Gusti teh pinuh ku kaasih satia. Makana anjeunna cumeluh nyuhunkeun pitulung sareng pambebasan ti Gusti. Anjeunna yakin yen Allah anu pinuh rahmat eta bakal nepus dosa sareng kasalahan anjeunna. Gusti salawasna miparin pitulung pikeun saha wae anu urang sumping ka anjeunna. Dosa sanes alesan pikeun nepihan ti Gusti. Anjeunna salawasna gaduh cara pikeun ngajantenkeun urang ngadeuketan anjeunna. Sami sapertos carita sobat anu di luhur Gusti teh ngarubah dirina ngalangkungan kelahiran putrana. Anu pangpentingna
nyaeta kasadiaan pikeun naon, pikeun orang-orang tobat, pikeun urang balik deui ka Pangeran. Sabab naon, Gusti ku anjeun teu ngeta-ngeta kasalahan urang. Anjeunna justru hoyong nyalametkeun urang sadayana. Amin. Mangga urang ngadeges ka Pangeran. Hatur nuhun nun Pangeran, anjeun teh anu luar biasa asihna ka abdi. Anjeun anu henteu ngeta-ngeta kasalahan abdi, diri abdi sadayana teh lumokot ku dosa. Anjeun henteu ningali hal eta. Anjeun hoyong abdi-abdi sadayana langkung rumaket ka anjeun ngangkeun samudaya kalepatan. Hatur nuhun Pangeran ku kaasih sareng ku kacida ayeuna anjeun. Panjenengan paneda ieu disuhunkeun di lebet panjenengan Gusti Yesus Kristus anu janten juru salamet abdi sadayana. Amin. Pamirsa, mung sakieu panglamunyepan anu tiasa didugikeun, mugia tiasa ngajentenkeun berkah kanggo urang sadayana, oge tiasa ngarobi hirup urang kanu jalan anu leres. Ulah hilapnya di like, di komen, sareng subscribe supanten acara ieu tiasa ngajentenkeun berkah kanggo nu sanesna. Atur nuhun.